Bela-belain hujan-hujanan demi maturan calon manten yang sudah siap dipersunting besok. Nah barudak cerita nama itunya sekitar jam 5-an. Seperti biasa barudak nyaringkung ku budak di tamahan dejeng perintilan babawaan. Tanya barudak itu sebenarnya tidak direncanakan dikarenakan cukurang teh moal kudu ngenong soalna isukan wedek inditna subuh kene. Ari pek teh barudak si calon panganten teh nelpon ka urang teh cenah burukeun teh cenah gerak ka dieu soalna cenah ieu teh geus kaburu-buri. Nya singkat cerita barudak urang teh geus tepi ka si calon panganten teh. Cingat aya nama barudak urang udal-udalkeun heula nya babawaanna dikarenakan geuninganna teh menikahkeun ringingkung ku babawaan. Tapi babawaan gedalin dahareun barudak kitu nya sebenarnya nama pakaian tapi dikarenakan urang teh mau budak loba. Jadi nanti lamun unang enong teh barudak sok ringkung ku papakean geuninganan babawaan teh lain kuda dahareun. Tu geuninganannya barudak senal lagi menikahkeun nararangko dina motor eta teh dahar yang ngarilu cenah soalna tadi teh lamun dipakekeun masuk sin murag di jalan. Cing aya nama barudak urang ka bumi nanya tu geuninganan geus dugi teh ka bumi teh karasa barudak. Assalamualaikum. Geuninganan barudak tiba-tiba disambut urang teh ku calon panganten. Coy cenah ka bumi ka bumi. Tu geuninganannya barudak anu ugah-ugah teh urang teh maksakeun we datang ka dieu. Soalna si calon panganten teh barudak lelengi cenah yang ditungkulan ku urang. Dan keme cenah urang teh bakal jarang panggil soalna cenah urang marek dibawa ku salaki urang. Tu geuninganannya barudak ieu suasana rumahna teh menikahkeun garanaheun pokona malah lega barudak tu geuninganan eta si bibi nege karek torojol tidak. Cing ayeuna urang ka dapur hau barudak tu geuninganan si amang keur nuang sangu cenah majar teh cenah we urang dahar moal waka cek urang teh soalna urang macan lapar. Lain hek harurungkeun lampu ieu teh padahal masek jam genep menikahkeun maradedem di imahna teh nya. Tu geuninganan barudak nya menikahkeun sembringa si calon panganten teh. Tapokona mah nya urang teh penasaran barudak ka si lalakina teh. Menikahkeun geus teu kuat teh barudak hayang geura isukan hayang geura panggih jeung si calon panganten pamagetna. Tu geuninganan menikahkeun joget-joget barudak saking kubungahna beunarnya eta si eceut teh. Lanjut part 2. Bye.